Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, dulur-dulur simkuring anu teulah dipihormat, anu salawasna mikarestun mikasono kana carios-carios Sunda nuju di mana we ayana. Mugia para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtuan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, pari patepang sareng kabagjanutan wates wangeuna. Aturan para wargi wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun di hanca carios anu katunda dinten kamari. Nyaeta carios nyambung anu judulna Perlayana Sisa Mernyawa. Galean dinten ieu nincak di bagian ke-18. Ieu dongeng mangrupakeun karya sastra Andang S. Argayuda karya simkuring. Kalan ieu carios mangrupikeun fiksi tanapi karangannya. Jadi teu aya hubunganna sareng para wargi sareng tempat oge sareng kaayaan hirup di alam nyata. Imam ukur kanggo hiburan. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun. Pun awiktu astuna masidam. Mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Naon sababna nyimasratan ning rumbet nyen kehidupan model kitu? Siga anu teu inggis ku pati telebareun ku nyawa. Lalakon hirupna sebenarnya mah mun aya nu apaleun mah mantak ngageurikeun hati. Ate nyimasratan ning rum siga anu nyawa pinuh ku kabagja bisa tutulung kepada jalma. Tapi sebenarnya mah hatena salawasna nandang kapeurih anu taya hinggana. Indung jeung bapana maot kaduru. Sababaraha taun katukang lembur manehna diranjah ku gerombolan garong anu cenah dipingpin ku anu ngaran Sisa Mernyawa. Imah manehna diduruk, indung jeung bapana renghek kaduruk. Ari manehna mah harita teh salamet sabab keur aya di jamban. Sabab teu pupuguh manehna katarajang nyeri beuteung kalayan teu bisa ditunda-tunda manehna muru ka jamban tur di jambana teh rada rida. Numantak manehna mah salamet tina eta kajadian. Tah ti saprak harita manehna boga rasa dangdem ka sakurombongan garong. Anu matak manehna robah wujud jadi maling. Tapi malingna ukur ka markas-markas garong. Sakapeung ngalabrak rentenir anu sok meresrah hayat. Kalian duitna dibagi-bagikeun ka warga anu keur katunggara. Hiji poe mangsa pas sore di setengahing padateran anu teu pati jauh ti Pelemburan. Aya saalitan rombongan jalma beunghar ngalalar ka lebah dinya.
Kacirina yan eta teh rombongan jalma beunghar kaciri tina kaayaanana. Saurang lalaki bayuh-uyuh diuk dina hiji kareta kuda anu dikawal ku sabaraha urang jawara. Para pangawalna garagah tur pikasieun. Eta lalaki bayuh-uyuh teh sanyatana mah mangrupakeun jalma beunghar sanyatana mangrupakeun jalma beunghar. Hartana ngaleuyak di mana-mana. Ceuk paribasana mah harta eta lalaki teh bro di juru bro di pantok ngalayah di tengah imah. Hartana terus nambahan sabab kasapna eta juragan teh mangrupakeun rentenir tukang ngaijonkeun duit ka masyarakat anu keur meunang kasusah. Bungana kacida gedena lamun teu kabayar ku duit deui nya sok dibayar ku pare dina harga anu kacida murahna. Eta lalaki anu pangawakan bayuh teh katelahna juragan Darma. Awak jangkung gede, kumis ngajiripit, buk galing, sirahna make bendok. Papakeanana siga pangagung. Di baju takwa warna hideung ditertes kancing anu ting borelak siga tina emas. Hanjakana lagu lampana teu beda jeung garong, tukang meres rahayat anu katalangsara. Barudak eureun euy di warung. Uka mereran di badi bet aya warung, urang dahar heula. Juragan Darma nita eureun ka para pengawalna, maksudna rek ngadon dahar. Sabab lalampahna teh kacida jauhna. Mangga juragan, kaleresan kuring saparkanca oge kacida laparna. Salah seorang pangawalna cumarita ka juragan Darma. Saterusna nita babaturanna sangkan eureun. Kalian saterusna sararea asup ke jero warung. Blus juragan Darma ke jero warung. Regog manehna ngaregog bangun kaget. Ku juragan Darma katempuan di jero warung aya awewe anu kacida geulisna. Eta nu geulis teh keur dahar. Barang nempuan juragan Darma eta awewe ngadon imut ngagelenyu. Nu mantak juragan Darma ngaregog oge bakat ku kasima. Da geus teu aneh deui jalma model juragan Darma mah karesepna ka awewe. Duit ladang ngarenter teh saore sok dibebeak dipake kanu geulis. Euleuh geuning nyendong nu geulis tiasa ngering caket tiasa ngering calik caket nyai. Juragan Darma nu geus biasa ngopena nu geulis teu mangmang deui langsung nyamperkeun nu geulis. Oh mangga juragan, da kaleresan sim kuring mah ukur nyorangan. Nu geulis teh dareh deui halus budi parangi. Panonna jumrelat niruk ti jantung juragan Darma. Imut na ngaruntuhkeun jalma-jalma model juragan Darma. Saha nyai teh jeung bade ka mana? Juragan Darma senggeus diukigireun nu geulis langsung tumanya bari sura-seuri. Nami abdi mah Ratningrum juragan. Orang nu geulis teh geuningan Nyi Mas Ratningrum. Anu lamun wanci peuting sok robah wujud jadi sikalong hideung. Manehna haja aya di dinya tujuanna keur neangan mangsa. Sabab geus ngadenge beja cenah bakal aya juragan Darma nu kakoncara luhur kuta gede dunya bakal liwat ka pelebah dinya. Euleuh manis sae nami teh sieup sareng kageulisan nyai. Geuning nyai bet aya di dieu bade ka mana? Juragan Darma teu reuneun tumanya ka nu geulis, hatena ngadak ting sereblak. Ya jantungna deligdug teu puguh endagna. Bet ujug-ujug kagembang ku ieu anu jageulis.
kaleresan sim kuring nuju lumampah bet mendak warung pali dieu nya teras liren ganggu meser kadaharan datus lapar di masalah tanding turum terus merebudi siga anu nya manehna katarik ku juragan Darma keun ku juragan dipangmayarkeun sok wae non kapala nyai nyanak sawargna keun tong teuing ngemut kanggo mayarna. Juragan Darma ari kanu geulis mah langsung we ngadadak berehan. Dicara karahayat miskin boro-boro hayang mere malahan terus-terusan diperes nepi ka ludes sakabeh hartana. Juragan mah siga anu nyandak artos seueur wae kumaha pami teu kabayar kan isin ku juragan. Ni masalah taningrum bisa pisan nyelokna. Manehna keur naluktik juragan Darma nah harita teh mah duit anu loba atawa henteu. Nyai tong nganggap remeh ka juragan. Saantero ieu wilayah moal anu pireuk ku juragan Darma. Duit mah tuh saendong metet aya dina kareta. Juragan Darma nepak dada nembongkeun diri sangkan kapi andal kuno geulis. Dasanya juragan Darma teh jalma beunghar. Kamana-mana oge salawasna mamawa duit anu loba sabab kareueusna kana duit. Euleuh ari juragan teu sieun aya nu ngagarong kitu. Kapan pasti juragan teh bakal ngalangkung ka leuweung geledegan bari pastina tos manjing ka peuting. Ieu masalatna ningrum pinter pisan dina nyelokna siga nyawe anu boga pikir ka juragan Darma. Padahal mah keur neangan keterangan anu jelas. Lah rampog nu mana, garong nu mana anu mau wani ganggu ka juragan. Pan parangawal juragan mah kabeh oge jaladugna para jawara. Juragan Darma agul ku pangawalna. Sabab kabehna oge emang jawara. Malah sawareh tina pangawalna teh ruruntuk garong. Oh sae atuh nun hebat juragan mah ganteng seueur artos kamana-mana aya nu ngawal. Ratna ningrup ngabeulanya himut kareueut sosana neuteub seukeut ka para pangawalna juragan Darma. Lamun nyai daek milu ka juragan sok hayang non we oge bakal dicumponan. Juragan Darma jug-jug nembrakeun niatna sabab manehna bener-bener kasengserem ku ieu wanoja. Kakaraeun juragan Darma tepung jeung nu geulis siga kieu. Bari dareh deh alus semu. Matak deungdeuleueun ku imutna ku kelet sosana jeung matak dedengeun ku sorana. Kitu ceuk anu aya dina hate juragan Darma. Ke punten ngasaheula para wargi. Sakantenan sim kuring senja ngiri nyemutan ka para wargi anu kaleresan nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube teu acan di-subscribe, punten di-subscribe heula. Kalian tong hilap like-na oge komentarna. Teu sanes supados di mana sim kuring mendarti lalakon enggal dina kalajengan ieu carios tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Atur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun.
Ih, ari juragan, namanya oge tepang ayeuna. Ku asa piraku sim abdi langsung nuturkeun juragan. Abdi mah sanes awewe bangor. Imas rata ningrum ngajab juragan Dharma bari teu oleh imut anu kareueut. Imut nu ngawur-ngawurkeun panghirut pamincut. Atukeun wae ari Nyai Suka mah sing ayeuna oge teu aya masalah. Juragan Dharma cumaritana jadi ngadeg-deg. Hatena kumeleter bet mani asa sakop-kopeun nangkep nu geulis jaba bear budi. Ulah ayeuna juragan mungkin we pami urang tepang deui. Ayeuna mah abdi bade wangsul heula bilih kaburitan di jalan. Hatur nuhun kana kasayan anu tos pangmayarkeun katuangan. Sanggeus cumarita kitu Ratna Ningrum ngojengkang langsung pamit ke juragan Dharma. Anu cenah mah rek mulang ka lemburna. Kek Nyai, ieu jang bekal di bumi dugi ka tepang deui sareng juragan di dieu. Saminggu deui nya. Tah lumayan kanggo bekal. Moal seep ku sabulan. Juragan Dharma bener-bener berehanana teh ari kanu geuris mah. Paingan diunggal lembur anu sok kalelar ku manehna pasti bogeun we pamajikan. Hatur nuhun juragan, Ratna Ningrum bisa pisan sandiwarana. Saeutik oge teu katangen lamun manehna keur ngabohongan juragan Dharma. Karena langsung ngalagedai lir macan teunangan ninggalkeun eta warung. Nu sabenerna duka rek ka mana panyangka juragan Dharma saparakan jama nya wae deuk mulang ka lemburna. Nya wae juragan Dharma teh kapeutingan di satengahing leuweung geledegan. Tapi najan kitu juragan Dharma tetep yakin yen pangawalna bakal mampu ngalawan lamun aya bancang pakeuh. Sebab geus sabaraha kali manehna dicegat garong tapi pangawalna teu boleh unggul. Jadi ku ayeuna kitu saeutik oge juragan Dharma teu ngarasa keueung sanajan harita aya di satengahing jalan anu sakurlingna ukur leuweung geledegan. Basa eta rombongan beuki jero nyorang leuweung. Ujug-ujug aya sora anjing leuweung babaung mani melung. Para pangawal juragan Danu curinghak sabagaw kareun make aya sora anjing babaung mani sakitu melungna. Ceuk pamikirna palang siang aya juri ngiliwuri anu rek ngopenan maranehna. Deui anjing teh babaung beuki melung. Tepati lila bulan mucungul di langit nu beengras. Jalan leutik anu keur disorang ku juragan Dharma saparakanca jadi rada awas. Teu talag-tolog teuing. Barudak ningbet esor anjing babaung meni melung kitu. Boe-boe ejur ngiliwuri euy. Juragan Dharma gegerot di jero kareta. Bulu punukna ujug-ujug ting puriding ting puringkak. Lah teu aya naon juragan, sigana mah urang anu disangka juri ku anjing, peda lumantung lain wayah. Salah saurang pangawal juragan Dharma nembalan dununganana, bari terus teret ke sakuring bungking. Tapi anu katempo teh ukur popoek peuting. Jeung kakeon jarangkung anu ting belegbeg siga kalangkang. Tapi basa maranehna nyorang pengkolan, ujug-ujug nu ngagajeleng megatan jejalaneun maranehna. Katempona matang tungan saurang jalma di baju singsarwa hideung, kalain make tergos warna hideung. Eta jalma teh ngajega bari ngabar bedog. Saterusna ngabentak ka rombongan juragan Dharma. Eureun pasrahkeun duit anu dibaku dunungan Andika. Sakabehna ka kula. Karek aranjeun bisa neruskeun lampah kalayan salamet. Tapi lamun teu nyerahkeun eta duit, aranjeun bakal perlaya.
Eta saurang jalma anu make pakaian sareng hideung teh kacida galakna. Padahal manehna ukur nyorangan norangan. Sedang anu cegat ku manehna teh aya 5an bari kabeh oge para jawara. Lakadalah aya rampok kerempeng ngadon salah mangsa. Awak ukur sakepeul jeung bajuna make kumawani rek ngarampok rombongan kula. Hayang kojor sia teh. Para pangawal juragan Dharma pada colohok. Sabab aya anu aneh, ya anu jegat manehna teh ukur saurang bari pangawakan siga awewe, tapi ujug-ujug minta duit segala. Pariksa heula kidolah bisi eta teh jalma gelo sabab asa piraku jalma saurang mah kerek ngarampok urang mah. Iwa lamun eta teh jalma burung. Saurang pangawal juragan Dharma cumarita kebatura anu cenah nelah idola. Urang ajar nyangka kakula jalma burung rasakeun yeuh. Ciat. Anu sisar mah hideung amarah sebab dianggap jalma burung ajungan sakilat ngibaskeun dampaleungeuna. Pelesat tina dampaleungeuna ieu anu cumrela. Aduh, anu tadi nyangka jalma burung langsung ngoceak. Awakna ngedeblug di bandemah. Getih ngayor tina dadana anu beulah katuhu. Koreng dadana katiruk peso balati. Kurang ajar. Tewak barudak mong dibere hirup. Kidolah anu mangrupakeun kokolot para pangawal juragan Dharma. Kacida kageteunana. Langsung ngagorowok ni tanggoroyok eta jalma anu make papakean sing sawahideung. Saha andika make kumawani ngabegal ke rombongan kula. Kidolah tartib. Tumanya heula ngaran ka musuhna. Sabab aneh bet aya jalma bari pangawakan jangkung leutik make kumawani ngabegal ke rombongan manehna. Ulah si kalong hideung lamun naranjeun hayang salamet geura pasrahkeun duit aya di dunungan Andika. Si kalong hideung teu nungludeung teh karingrang. Padahal anu disanghareupan ku manehna teh kabeh oge para jawara kahot. Eta syungut abong bibir teu diwengku letah tetulangan. Ngomong padu ngab. Emangna aing teh keuyeub apu? Nying ka ditu bisi dikojoran ku aing. Kidolah lain deui nafsuna. Sebab ieu begal teh kaasup jumawa. Siga nu nganggap enteng ka manehna sabalad-balad. Padahal marana teh geus wuri seubeung adu hareupan jeung para garong. Uri-uri ayeuna aya nu ngabegal bari ukur ku jalma saurang. Keur kitu teh tangtunganana siga pangawakan awewe. Tapi nempokana gerakanana anu tadi maledukeun balati nandakeun ieu jalma teh boga ilmu maen po anu lain lumayan. Kitu ceuk anu dina pikir kidolah mangsa harita. Montong loba omong pikeun wae eta duit. Andika saparakanca salamet. Jadi bikeun ulah nyalakeun kula lamun aranjeun pada nyungsep dina lemah. Si kalong hideung kacida garangna. Jeungna deui sorana teu kareungeus sora awewe. Keur mah make tergos katurug-turug sorana emang dirobah ku manehna. Urang ajar. Ciot. Kidolah biakeun kasabaran. Awakna langsung kumolebat narajang sing kalong hideung. Bedogna kumolebat ketida cepetna lir jorela takilat anu nyambar ka si kalong hideung. Haid si kalong hideung nembongkeun wawasena langsung ngajaul bari ngagibegeun awakna. Bedog kidola anu nyewuk rek ngarah beuteungna ukur ngahius ngahakan angin. Sabab awak si kalong hideung lir manuk saeran kumalayang kacida cepetna. Ciat modar sia bagel edan balad kidolah langsung milu narajang. Bedogna kumolebat mapak awak si kalong hideung anu masih kumalayang. Tapi si kalong hideungan sakilat nyabetkeun bedog panjangna. Belentrang bedog musuhna bisa katangkis. Kalian dina gerakan anu mata kelok, si kalong hideung jungkir jumparit langsung nincak lemah.
royok barudak. Kidolah langsung mere parentah, bari manehna oge siap-siap direk jeung serangan. Kidolah ngerasa helok kurang hak paripola musuhna, asa kakareun manggihan musuh sarupa kieu. Ceuk pikirna pasti ieu mah lain begal samanea. Sabab sapanggih manehna begal masuk lobaan, bari pangawakanna oge matak pikasieun. Ciat moodar sia tetalangkean opatan rajang sikalong hideung. Sabab anu saurang mah masih humargung nahan ka nyeri akibat dadana katiruk balati. Opat pedog ting kolebat muru awak sikalong hideung kalan gerakan opatan kacida cepetna. Sabab opatanna oge mangrupakeun para jawara anu geus loba pangalaman. Tapi si kalong hideung emang lain manusia biasa. Basa opat pedog ting kolebat muru manehna sakilat awakna kumolebat dina jurus-jurus main po tingkat luhur. Awakna jujur relatan beri nyabetkeun bedogna. Kelan sakabeh bedog anu ngarah manehna bisa katangkis kelan siga anu babarieun pisan. Sanggeus kitu celek nincak di lemah. Sok gerabeakeun ka bisa aranjeun kukula moal dipangejatkeun. Ngan ceuk kula mah aranjeun mending nyerah wae ka kula. Ulah teu ngayakeun perlawanan bisi kaduhung. Si kalong hideung nangtang-nangtang kan opatan. Manehna mah teu ieu karepotan dina nyang hareupan musuhna anu jumlahna 4 urang. Urang ajar montong gede hate peda Andika bisa leupas tina kepungan kula sabalad-balad. Andika sakedeung oge pasti paragat. Pira pangawakan siga awewe sakedeung digesya moda dicacag ku aing sabalad-balad. Kidolah lain deui amarahna, matana langsung merelenggalak, bedogna diabar dina leungeun katuhuna. Kekecapan manehna memang hampir keuna sebenarnya sabab anu disangeurepan ku manehna teh sebenarnya mah awewe anu kacida geulisna. Ngan ku pinterna main sandiwara eta anu ngaku si kalong hideung teh sorana bisa robah teu kadenge ku sora awewe. Nya kahijina peda manehna ditergos, udahna memang sorana dihajak ku manehna di siga sora lalakikeun. Matak kidola harita ngarasa heran, ngarasa kaget peda aya begal ukur saurang tapi kawanina lain lumayan. Para wargi rupina jeros nyambung anu judulna Perlayan Nasi Sambar Nyawa bagian ke-18 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing gatanapi pageto manawi urang dipereng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Ubur sapanon carang sapakan mugi para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Resang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kelepatan simkuring dina enggoni ngadugikeun ieu dongeng. Bilih kirang jugumakeun atanapi seueur lepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.